Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Sani Rahmat Fadilah di kelas 10 IPS 3. Abdi di dieu bade ngadongeng tentang sasangkala Kampung Puja yang ngadamal abdi nyalira. Zaman baheula aya hiji wewengkon anu pinuh ku tatangkalan garede serta dihuni ku sasatoan anu garalak saperti contona maung, oray, lutung, manuk-manuk ti manuk dugi ka ageng dugi ka nu alit. Aya hiji tempat nu namina teh nyaeta Gunung Asri. Lila-lila eta Gunung Asri teh loba jalma-jalma ngaradon niis di eta tempat. Teu sabab loba anu nariis di eta tempat, ieu wewengkon teh diaranan deui jadi Sinang Suni kusabab loba jalma-jalma sakti anu caricing di wewengkon eta. Jadi Sinang Suni teh jadi angker, teu aya hiji jalma wani asup ka ieu tempat kusabab angker teh loba jalma anu kasarung jadi linglung, jadi garimpa kakeunaan ku hileud. Lamun aya jalma anu popang sembarangan bakal burut. Jeung rea-rea deui kusabab kaayaan angker anu ieu tempat, Sinang Suni teh jadi sok ngalakukeun kasihan make sasajen jeung nyembah-nyembah. Anu muja ka Kampung Puja loba wilayah anu suasanana poek jeung pikasieun. Nu ngaranna nyaeta Sinang Suni. Cenah baheulana daerah Puja dijajah ku bangsa Walanda nu ngilu nyembah ka Gunung Asri. Kusabab hayang beunghar jeung bayang ngabogaan kakuasaan anu loba, Kampung Puja mangrupakeun tempat nu batesna daerah panyadap jeung muara. Ayeuna mah Gunung Asri anu katelana angker teh geus jadi tempat rame kulantaran geus loba ngagadegen imah jabat tatangkala anu garede geus ditaruaran. Jeung deui ayeuna mah budak-budak geus teu percaya deui ku carita-carita nu aya di Gunung Asri. Ngaran Gunung Asri geus jarang aya nu apa katelahna jadi Puja. Sakian ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.